si Ajik teh geuningan meningalilakeun ieu jelema. Pan poe ayeuna teh di konten. Jadah teh ka mana cenah ieu jelema teh? Aing sebuah senunungan kieu. Piraku ku aing kudu digero kitu make karupun. Geus ku aing mah urang gero poe ayeuna malah lila buat tingkah sarean eta jelema. Udang, kuat gerah udang. Soalnya naon eta ganggu pisan. Ngalinur gitu orang tite. Jadah teh lah, gening asli. Goblok teh ngaganggu ye, urang keur sarengeuna-ngeuna. Uru ka dieu babaturan maneh geus nuan keseleun karunya. Urukeun ka dieu. Isia ka mana wae? Aing kasarean wa. Goblok, pan ayeuna teh di konten isi piraku make jeung kasarean. Cintaeun, aing tadi anu ngagudageun karugun sieun Kat beburuan hantak aing kacai teu kieu. Saha eta euy? Kita ngonten cenah. Aing digoroanana teh. Si anjing patut gopet sorana. Dek tahu di dieu lah wa. Urang ngonten pan sesuai jadwal poe ayeuna teh urang ngonten. Siap atuh. Oke langsung buka wae. Gas ku gua bukana uang teh make kerek mandi wa. Udah buka lah. Ya jangan itu gua. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita buka acara ini dengan kata-kata Bismillah. Bismillah kan. Piraku ngomong-ngomong jadah-jadah itu make bismillah kan sok ngaca bro wae. Jiwa santri euy bieu teh karek salat subuh. Salat subuh pakeuna nanti jam 10. Ih, sorry. Tempo. Udah penting kudang sholat, gitu, inget lagi. Bener, oke, tapi ngeus enak mah ulah melenceng tina jalurnya, wa. Siap, Jadi poe ayeuna teh urang konten tentang eta ngayakeun challenge lah, challenge naon eta nya, eta meureunana bebas lah, tanya jawab. Nya eta tanya jawab eta teh tatkala ayeuna hamun ua. Eleh. Bisa lah. Ayeuna urang ngungkapkeun pertanyaan ka ua-nya. Iya, siap. Tak ua teh dijawab terusan ua teh berhasil tak engke kurang dibere hadiah. Naon eta? Aya atuh lain ge hadiah meureun kurang dibejana ayeuna mah. Riweuh. Nya. Mantap. Lumayan hadiah eta lah bisa dipake meuli itu mobil Jazz, Honda Jazz. Honda. Anjir. Sok langsung aya nya. Nu kadimon ya. Ayeuna meureun kurangnya dibukana bieu. Jadi urang anu pertama mere pertanyaan challenge ka maneh nya. Nya, wa, siap. Bismillah heula. Duh. Ulah bismillah pan cek aing oge tadi teh. Poho, itu kan konten dejadah. Konten dejadah yang kasar. Ampura atuh. Sok lah langsungnya urang mulai wae ayeuna mah. Siap, gas. Sok. Pertanyaan kedua pertama meureunana. Naha senyum itu adalah ibadah. Cek urang masih da. Eta teh kan geus aya kitu dina keteranganana. Senyum teh ibadah, gitu. Jeung deui, lamun urang senyum gitu, batur geus sok ngilu senyum, tah jadi bertebar kebahagiaan gitu tawa. Tah cek wa kumaha lamun cek wa sorangan tah? Cek urang sorangan mah nya kieu. Jadi anu matakna senyum itu adalah ibadah teh nya. Tatkala ayeuna urang mere senyum ka batur, si batur teh ngilu senyum. Lain gitu sia wa. Jadi kieu si batur teh ku urang disenyuman teh batur teh hatena teh jobogoheun. Lain gitu goblok. Jadi si batur teh merasa bahagia. Jadi senyum itu adalah bahagia teh. Jadi senyum itu dari teh podeui. Bahagia jadi urang mere senyum ka batur bahagia, urang bahagia. Tah kitu berbagi kebahagiaan. Coba ayeuna anu ngedeskripsikeun senyum itu adalah ibadah. Senyum itu adalah ibadah. Tatkala ayeuna manehna keur kamusibahan contoh lah di jalan, ayeuna motorna teh kempes di jalan. Urang datang, senyum, lempang, senyum.
Bener. Apakah eta ku senyum bana bakal jadi alus deui? Nya moal terus naon efek sampingna keur urang. Nu tatkala eta senyum bakal jadi ibadah jadi madorot. Naon madorot? Tah dosa eta teh. Gemok sia wae. Bener. Kumaha ajaranna tuh? Digebugan. Bener. Jadi senyum itu adalah ibadah meureunna. Eta nya bieu geus ngajawab jadi ka dieu ku anak diberi hadiah. Oh, nah kan anu ngajawab anu meunang. Pan aman merah dia. Sok atuh kira kumaha atuh hadiahna. Ka dieu gerak ka dieu. Tah. Itu anjing. Eta kalian anu sok meren. Enak giliran mana rek mere bertanya naon? Enak urangeun mere pertanyaan ka maneh nyawa. Sok. Tah kitu. Pertanyaan naon? Ulah anu hares teh. Bisi urang teh bisa ngajawab era. Ieu soal keur ditonton, boy. Urang hayang mere pertanyaan ieu. Nah, lamun jelema ye lamun keur manehna teh lamun keur sedih nya keur ceurik gitu keur sedih manehna teh nangis kalaka sok nyin SW gitu kalaka nyin SW status ka ditu ka dieu eta ceuk wa tanggapan aku mah halus tah henteu ceuk wa nya eta tanggapan ceuk wa sorangan masih wa sebagai kan orang miskin gitu kan. Waduh apa urangnya da gitu kan sebagai orang miskin gitu kan norak gitu, nah gitu an. Ayeuna urang boga masalah di expose gitu ke media sosial. Tah. Ayeuna urang boga kebahagiaan di expose gitu kan. Naon gitu. Naon nilai positif jeung negatifna gitu kan. Naon make nilai negatif. Atuh jeung negatif udah kumaha itu wa. Teuing nya tidak gini kan Kang cabrul kieu. Kela ada lieur ieu kana tupan wa. Nya kitu teh ya. Siap wa. Nah, supaya penonton ieu supaya ngakak bersama lah. Jadi cek wa alus tawa henteu lamun teh ama urang sedih tuluy nyeun SW galau kitu kumaha alus henteu. Nya henteu cek wa teh. Henteu kitu nya. Norak gitu naon. Ayo wa oge si kapungkur mah emang kitu jang. Kalaina wah emak awewe wah baheula emak awewe kuat teh dicet malesan beri lila malesan ge kitu rada artis heula geuning aya siap tah manehna teh muka duka bangsa kuat emak edit emak kuat tah beunang huluna nyanteu teh beunang tah manehna teh kalaka naon nolak lah intinya mah nolak gitu kan buatnya gini update status lah pas ditinggal ada ke beda ningali status na Facebook anu ka tukang anjing naon gini kan aing teh pernah nyin status anu galau-galau ka dieu asa ijinnya ngeuna ge wa ka hiji meureun kadua naon norak norak tah enak wa tinggal status di dieu tinggal tumpulna ka dieu wa tumpulna ka dieu tumpulna tingali tah wah kau belum aing di babuk sekali ewang enak uang nanya berarti nya itu mangga nanya berenang uang mah tong hese teuing can diajar urang mah mun hese urang mah rek nanyakeun tentang pengalaman lah pengalaman meureun sarama keur sakola aing gua selama sekolah MTS nya wa teh sekolah teh SMP MTS tapi era euy MTS aja di nu kieu euy ayo lah nu penting mah ngakak bersama di demok naon goblok demok janda nah jadi nya urang mah dek nanyakeun ku sababua lulusan MTS meureunna sekolah teh tilu teh selama sabaraha tahun 3 tahun sugan urang 4 tahun satahun 5 eta di pojok aing oh di pojok lewat dalan naon tah meureunna pengalaman gua selama 3 tahun eta menang awewe sabaraha hiji waduh menang awewe sabaraha hiji soalnya tiheula kacaritakeun nya uat teh geuninganan rada-rada fuckboy gitu bener muka sekolah disebarkeun di sosial media teh geuninganan wajib ieu anakku aing mah kayaknya jadi fuckboy kieu geuninganan buah kudu rada di kumaha seniorna senior lain urang jelas mana urang mah emak awewe oge ditolak geuninganan tidak bakat mah anjir nya meureun kitu tah pertanyaanna tadi sabaraha hiji awewe sabaraha hiji awewe sebenarnya kieu urang mah lain ku sabaraha hiji awewena tapi sabaraha hal anu dibeunangkeun ku urang tidak awewe eta wa mantap ya boy mantap tadi jadi penonton urang mah meuning kene awewe hiji tapi loba beunangna awewe hiji tapi segala beunang ku urang timitina panon nepi ka panon suku tah aing beunang wa
Jadi kumaha wa? Nah eta mana? Nah, jadi barudak cenah degikeun nya anu cek bieu naon Pakboy naon Pakboy keur di MTS selama 3 tahun teh. Jadi nanti lain tentang seberapa banyak wanita yang kita dapatkan, namun seberapa banyak yang kita dapatkan dari wanita tersebut. Jadi jangan terlalu banyak wanita yang didapatkan, tetapi perbanyaklah apa yang didapatkan dari wanita itu. Oh, benar ta. Jadi pelajaran keur barudak ke nya kitu teh. Eta amun hayang keur jurusan Pakboy mah gampang lah ka dieu ya aya babaturan ya anu junior junior atau senior. Orang junior teh junior mah eta mah selama keur di MTS kan enak mah segian teh bener. Jadi urang seningkatnya. Jadi naon senior atuh. Tah, jadi tempo deui ka dieu. Tempo tah. Enak mung tadi deui aing mung. Anjing. Kumaha carana? Enak orang yang nanya ka Uwa. Oke lah. Ai eta naon eta? Na kumis tah aya rada hideung. Jeung mana gerak ka dieu? Naon? Ka dieu. Naon dieu? Ka dieu. Lah itu. Goblok. Urang hayang ngagebug beus aslian deui. Jadi kieu urang gua bisa. Sok sababieu geus dibere hadiahnya ti urang. Sok manehna ayeuna mere pertanyaan ka urang naon? Urang eset euy. Nu bisa sakirana dijawab jeung meningkatkan humoris di dia gitu di poe ayeuna ke konten poe ayeuna. Siap. Sok naon? Orang apal uama jelmana tepati beuki ka awewe juga teh normal sih. Goblok ya. Ya anak cuman kudu rada di kencas saya ti. Cuman orang apal ke dina hate jeung rasana mah hayang ka awewe nya nya. Untuk encan hayang. Encan hayang. Keur pemuda zaman ayeuna mah perawan itu terbelakang. Yang diutamakan itu adalah janda. Wah, oke, apa lu diutamakan naon? Kira lo pengalaman janda euy. Perasaan. Kumaha eta? Ya, itu urang rek nanya itu jadi kalau lain. Makanya ditanya urang itu sok geraina nanya lah. Jadi Uwa kan jarang awewe ieu. Tapi urang ningali Uwa di sakola jeung awewe deukeut gitu. Jeung awewe deukeut. Tah eta urang ge nu sok resep awewe tapi yang deukeut jeung awewe. Tah urang minta tips na ka Uwa, kumaha sih hayang deukeut jeung awewe gitu. Tapi urang teh tanpa aya perasaan gitu. Jadi mungkin Uwa mah ka manehna ka awewe itu biasanya nganggap babaturan, tapi awewe itu kalau ka baper ku Uwa. Eta kumaha urang minta tipsna hayang deukeut jeung awewe teh kumaha Wa? Gampang eta mah, Bos. Jadi cukup. Hiji kuncina mah. Naon? Kunci Inggris? Lain. Ente geus pernah ke Banten? Encan. Jadi urang atur jadwal. Urang ke Banten. Nah, di Banten urang naon? Naon tah? Teu pira urang mandi, Bos. Mandi Heuh. Urang mandi di itu di wahangan lapoe. Anger di jauhan ku awewe Wa. Heuh atuh da. Wahangan mah pan ku aing sok di podolan. Apa oge. Urang ke SD nya. Ieu ke SD nya di MTS modal di mana? Di mana tah Wa? Di wahangan. China dipake naon? Dipake mani kumaha, Pak? Aduh, pantesan atuh aing ke bagian dedek nah di dieu euy teh naon. Nya meureun aya tipsnya balik dia kana topik tadi. Tips nama yang meureun eta mah kahiji nya urang boga perasaan ka maneh nya urang berteman lah intina mah berteman. Sok deuketan. Geus deukeut sok meureun mah. Pasti manehna ge boga pangabutuh, curhat. Salah di imahna, di keluargana. Sok tampung heula ku urang. Tah, jadi si awewe teh karasa nyaman lah. Karasa nyaman. Jadi seolah-olah baper teu puguh teh geuningan. Seolah-olah urang teh make pelet tak kitu. Ai pelet teh keur naon, Wa? Keur lauk. Geuning apa? Pelet teh barudak lain keur awewe tapi keur lauk. Cenah geuning. Tah kitu, Wa. Kan awewe teh sayang lauk, Wa. Sayang lauk. Lauk nu mana eta? Balik-balik deui nya. Nya kitu tah tatkala ayeuna manehna boga masalah sok tanya heula kita. Ieu teh asa aya nu rada beda ieu naon? Anu ringan lah anu berat. Engke anu berat mah tatkala ayeuna urang geus sah tah eta karek dibere nu berat naon? Nu berat engke lah 8 bulan kieu tah berat eta teh lumayan. Nya heueuh mimiti bere pertanyaan heula anu ringan-ringan lah. Ya.
lantaran ku urang beresolusi. Nah pasti wah rada nyaman nih kasih unyang sandi. Lu geus nyaman kumaha tawa? Minta duit dah. Oh, tak gitu teh. Prinsip buat teh mah. Duit nyaman. Nya ulah urang mah ulah hiji ulah ngarucak karena hiji barang. Tapi kan lapar-lapar teh mah ancar. Maksudna eta teh naon duitna? Duitna. Ajak masuk gitu kan. Tapi lain dibayar ku urang sok bayar ku maneh. Bisa gitu we. Jadi lamun urang deket jeung awewe, urang teh kudu bebenangan gitu wa. Bebenangan naon tapi ulah bebenangan tanda kutipnya naon. Wah, ieu awewe beunang. Di mimiti cek Boy Junior teh mah naon? Dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Anjir. Eta kok lagu-lagu eta rada mangsang gitu kan. Urang terkerti ayeuna wa eta mangsang. Aduh, baheula mah orang kieu ane teh ngarti da. Nya ayeuna mah heuh kitu teh nya meureunna bebenangan nya. Minimal meureun bebenangan. Minimal. Beuteung seubeuh gitu. Beuteung seubeuh manehna nyaman. Oh, urang ge ulah diruksak atuh da eta teh barang. Kahiji meureun barang eta teh lain milik urang. Heeh, tak geuning apa. Geus kitu meureun ai cek kuat teh mah. Deketan ajak jajan sok bayar. Deketan bayar gitu. Bayar. Bayar naon? Ieu dadahareun anu geus dituang. Jadi intinya mah lamun urang deket jeung awewe teh tong ngaruksak terus lamun teh mah madorot teuing nya beuteung lapar nya eta mah pilihan kadua. Kalaina mun urang boga duit nya sok mayarkeun. Nya amun teu boga duit nya pirak wae derek naon gitu kan. Derek ngajual sapatu sabelah. Mal payu ada ngajual sapatu sabelah mah. Jadah sugeuna. Urang senanya tawa. Sok. Aya naon deui sok uaeun lah. Tapi urang kudu ngagebuk heula. Gebuk naon teh sih? Eta sok enak uaeun nanya ka urang mah. Baik urang. Eta geus jadi peraturan. Kan peraturan pertama tadi naon? Ekuy ngagebuk. Gitu wa, eta mah nu maksa urang geus emu. Cinta damai mah. Cinta damai keun wae da. Da urang mah lain cinta damai, cinta naon? Cinta keadilan. Keadilan kan ku sabab tadina naon? Geus peraturan kan peraturan geus dibuat teh untuk dinaon? Dipatuhi, ditaati. Bener. Dilaksanakeun. Terus ayeuna mun urang nyeun peraturan teu ditaati eta naon? Eta teh salah teh. Salah. Ngalanggar kan? Ngalanggar kan aturan meskipun di aturan ieu leutik gitu kan. Tapi kudu taat. Tapi urang aneh. Aturan siga hukuman ieu mah euy. Anggar jadi jualanna. Kan aturan itu adalah hukuman gitu kan. Aturan itu adalah hukum gitu intinya. Hukum itu adalah aturan. Jadi aturan itu adalah hukuman. Jadi hukuman teh atau aturan teh sifatna memaksa dan mengatur. Tak bener eta teh asup kana pelajaran naon, Pak? Eta pelajaran PKN. Bener pelajaran PKN. Diajar kene nih kieu anu euy. Aya da. Sama budak naon? Budak jelema. Budak sakola gitu kan. Bener rada-rada terdidik. Kan geus teu sakola heubeul wa. Atuh kan wae geus teu sakola oge, Pak. Bener. Sok lah. Kusabab ayeuna meureun waktuna geus rada lumayan lila. Jadi urang tutup wae. Urang tutup we. Da tadi meureunan geus ngabulat tuka dituka dieu ngaler dulu eta mulon. Tak cangkeul careha urang ge mah. Tak cangkeul careha meureun kadua ge. Urang kan oge meureun lumayan kana kuatana ka. Kesedot. Urang jadi inget konten anu tiala di Poklen teh geuning preman Poklen. Tah. Eta naon? Sedot. Tanya ka barudak anu nonton meureunnan bisi hayang apal konten-konten anu naon anu baheula sih ku demo teh pernah diperankeun bisa di scroll ditonton di scroll lah ya playlistna playlistna teh sabaraha rupa aya 4 gitu tawa aya kocak aya movies aya podcast film Sud movie goblok eta Sud movie meureun di antarana nya rada lumayan lah kegabutan budak milenial mah gitu. Jadi dina konten poe ayeuna nama anu cukup diambil itu ambil sisi positifnya saja. Lah mana positifna? Heuh, teuing negatif. Ada cek urang mah aya gitu kan. Cek urang mah aya. Naon wae heuh nya, tonton video ieu nepi ka geus meureunna. Itu. Jadi tina video ieu meureunnan sok bantuan like, komen jeung subscribe-na ka barudak meureun ayeuna nonton eta gitu. Video ieu meureunna
ulah poho oge sebarkeun nya, sebar bantuannya barkeun supaya Sebarkeun. urang teh Yang dimonet euy. monetisasi. Yang dimonet aduh Yang dimonetisasi teh Capek. geuningan lumayan capeknya. Heeh. Jadi challenge Jadah. untuk hari ini kita tutup saja Tutup saja dengan dengan adu tos. wah. Tos jadah. Gitu. Pas Hiji, urang dua, nyebutkeun tilu, jadah. tos pas ieu adek jadah. Gitu. Jadah bari kitu. Jadah. Sok. Hiji dua tilu. Jadah. Anjir. Ya, jadi kadulur-dulurnya anu parantos. Segar teh geusaan euy. Geus urang geusan. Jadi kadulur-dulur anu parantos nonton video ieu nya hatur nuhun pisan eta meureunnan kahiji meureun baturan dulur-dulur anu rada gabut gitu kan, gabut. Urang da teu kieu aslina mah euy. Heeh, Sok sok tulikeun. jadi di dieu mah naonnya saukur. Heeh, ramean. Jadi konten poe ayeuna alhamdulillah geus anggeus nya. Bantuan supportnya ulah pokok anu cek tadi teh like, comment jeung subscribe-na. Sa eta foto. Share-na we nu poho ulah poho mah. Kayak gitu. Poho goblok. Aduh anjing kasar. Jadi ku sabab urang tadi geus ngomong-ngomongnya kata-kata karasar jadi urang istighfarkeun lain aku sararea. Astagfirullahaladzim. Sakitu meureun ti Demok channel 23 dina konten ngacapruk we ayeuna challenge ngacapruk Capruk part hiji part hiji. part Hiji. Hatur nuhun ka sadayana ka anu parantos nonton. Kitu tah. Heeh, geus.